Net jadi ke mana mondok aing tuh zaman internet mondok pikir ku otak sia tuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet daing meneuleuna segala make samping kopiah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus teger tah berarti tah si Junet teger si Junet mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia balik nyana ka ieu mah mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan teu gede sorangan ngagedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad kuaring geus bade ka mana yai kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung bantek cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teu mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nyana moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkeun sakumaha pamenta manehanana jeung malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetep nyana moal iman bae ahli Mekah mah lantaran nungat jadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kadua kapangkatan nomor katiluna ieu kamulyaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedangkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedangkeun dunia mapan kudu nikmati kaladatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang tah aing teh beusi dilarang kos kitu sedangkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ini RT baheula lain nu kuari lain ini mah kerja di Mekah pan aing mah RT pan aing mah RW pan aing mah RK jaro jore jasa teh jaro pan aing mah camat pan aing mah bupati pan aing mah sekda pan aing mah DPR pan aing mah gubernur pan aing mah menteri pan aing mah presiden manya kudu iman ke Muhammad rakyat jelata kahalangan tah ku jabatanana teu hayang aing kudu iman ke jelema anu teu boga jabatan mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah aing teu bake heula ngahalangan nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan lantaran boga kitu harisma ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma sangat karismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamulyaan lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jah horeng datang ka kuari eta kos kitu hiji dunia coba deuleu nu loba dunia kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna
kamari mah keur boga Avanza tulak cangkeng ge masih dicangkeng kene barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu barang ganti kuari mobil nangis kana CRP ditak-tak tulang cangkeng barang ganti deui kana Fortuner diceuli di barang boga baby band mah geus kikieuan hese jang tulak cangkeng harta deuleu di lembur urang anu ngadadak sugih kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleu keadigunganana deuleu katakaburanana barang diangkat jadi camat geus embung ngahiji jeung rakyat barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman kabelah dieuna jelema anu dihormati jelema anu disesepuhkeun jelema anu dijadikeun kepala suku jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi pertanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui embung aing kudu iman ka Muhammad mah ana aing mulya manya nu mulya kudu iman ka nu hina datang ka kuari kitu bae mantap ke Masya Allah jasa komo di urang mah ieu leuleuh pejabat teu ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah ku ari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg ku ari mah geus ulah cacampuran mantap ke kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya can bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon karta nu koneng naon nu koneng cenah de asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa kakiaianana beres geus pokona atawa kiai anu menta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh masyarakat embung ngaji santri embung ngaji emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji ilmu tinggal ilmu kenyataan bae mah kenyataan Garut sa Garut Bandung sa Bandung Tangerang mah alhamdulillah eueuh nu kaliwat araya kabeh dideuleu ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal tah mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya cek nya mah aing teu maca meureun Ihya jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah malah tereuy ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadi nanyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian teu di ajian mah pae meureun ji baca kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokop duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya emang sekalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% Masya Allah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaan ku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene
Heran eta di mana-mana ge heran, aing mah heran. Geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah. Los tah mah. Nya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los, tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres. Mantak ulah hayu urang babarengan hayu ieu ngaji ke mana sih? Aduh kajeun ieu mah dipake ka benduge ku camat kula kajeun. Asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tamai ki oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sodaqoh aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodaqoh ngaranna. Ayo guys, ieu mana hancur aja, masya Allah. Lain lalagaan nih mah, komo kadieuna. Bisa anu ngomong, tama kemari zaman orde baru, atau komo kuari, 2 kali orde baru, lebih jahat kuari. Maksudna iu sanajan urang pondok na goreng, pondok na joreng, pondok na dek rubuh, mun aya pondok dek rubuh kena abak lah. Ulah dibangun ku duit pemerintah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyata na bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ieu teh bisa disalurkeun mah kumaha atuh ieu ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzaru moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dieu teu dingkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna ka maranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke ku aing disiksa cek Gusti Allah entek moal diturunkeun kita deudeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah teu daek nurunkeun nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi
atuh komo sagede bangsa musyrikin mah kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat. Berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul, jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula, niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki. Sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi, hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi, tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi. Lantaran lamun langsung bakal nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge kula nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararae atuh ge lamun kula dak nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki. Hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mah moal kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak eta ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh dek iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge pamenta diturunkeun kitab lain dek iman ieu pamenta yang turun malaikat lain dek iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentak dibere pang beberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhliya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun bi rusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna. Kangjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun. Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh. Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae. Tenang bae, lain hiji lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun. Jangan nama lain dek iman ke Allah ye, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye, lain dek nurut ke para wali ye, lain dek nurut ke para ulama solihin ye. Nya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang nya nama. Dek ngaribedan doang. Kiai kakaler nyana ka kidul, kiai kakatuhu nyana ka kenca, kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget.
satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep bae penghinaan pelecehan terus bae ngan urang na ulah kaget. Ke timbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai. Coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah. Deuk dicilakakeun bae si itu nu ngahina teh. Ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model cek ulah mah. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Hei Ned, jadi ke mana? Mondok aing. Tuh, zaman internet mondok. Pikir ku otak sia tuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meneuleuna. Segala mah ke samping, kopiah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu haju eureun masantrena kandas tengah. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jalji. Atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing. Deuleuh tuh nu hararebat. Aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia. Geus teger tah berarti tah. Si Juned teger si Juned. Mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan hak. Iraha deui sia ku aing, dibales sia ku aing. Teu balik nyana ka ieu mah. Ju berangkat teh. Ned. Mondok keneh gitu. Datang ka zaman iraha sia eureun mondok. Woi. Teu mah zaman Ki Benen teu mah. Kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae. Dihina. Tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya titah jadi MC. Waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomongna nya kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang. Karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut. MC ongkoh, Kori ongkoh. Wah, sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Halus para jasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mauizah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa Ned? Siapa Ned? Waduh, mainnya MC kula Kori kuari mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus jan akan jadi mubalik. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu. Kade kudu ngahina teh ji si Juned eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai. Penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial nya cek si Juned. Dek pondok sia Tad, geus Tad. Dah bari di ustad-ustad tapi ngahina keneh tetep. Pondok nih guys 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna pokona kepala KUA meleh megunya guys legegna geus aya sorban geus nancep di dieu. Masya Allah mulai guys parawan-parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Juned aya, aya. Nya gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain. Di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kudu atuh
Kita bisa lempar. Sial cak si Junet ya. Aya laku kos itu aing. Aya deui nu belah ditu. Junet aya. Ini umur sabaraha? Asal geus tanyakeun umur berarti mengarah geus. Aya dua genep mah ka 27. Daing di imah ge atuh ja aya. Kunaon eta? Karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae. Sial cak Junet teh ka aing. Ayeuna keneh wae. Aya deui datang. Dah, Junet aya di imah aya. Nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna. Anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadengena ngeunaheun kan? Teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu, aya waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok. Jumlah 30 kolot. Cek si Junet aing nikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Tuh, ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanana teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh, sia so amat ye, da keur susah mah aing ge keur basi sugih ge. Itu diajak susah mangke atuh baradisa aja aing ge susah. Ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deui. Teu nyieun pondok lah tihang awi. Deuk aya nu nyumbang lurah, jangan kecuali besar. Aduh, podoli tambah kos gitu. Aduh. Ulah, ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu, ieu mah moal disumbang-sumbang ulah. Dek dimurnikeun ieu mah. Sadatangna dek dimurnikeun. Mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun. Dah kiai kakarak jadi ustad bae ge sombong. Kunaon disumbang ku lurahnya mah embung. Dah moal maju tetep bae. Aing mah lain maju cak sia cak Allah. Mulai geus kategeranana lain deui. Haju jurig dewone wadadas ulah dipake teh kiai kos kitu ieu. Manya kiai sukos kitu teh akur jeung urang. Kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema. Cada teu kapake ku jelema, aing mah asal kapake ku Allah bae. Engke timbul sinarna lain deui. Mulai aya nu paeh digerokeun. Titah mandian. Emang nasib santri mah kitu ieu. Kitu ieu nasib santri mah. Mulai geus mandian mungkus. Mangkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna. Dibungkus sakubahan deuk maistri. Cak masyarakat kan gitu amatnya Ustaz mangnya ditegor tad. Pan mungkus bae si kosi ulah loba omong. Padahal manehna ge mikir emang salah aing ya. Engke di jero kubur mukana kumaha. Anu dimaksud teh mukana kumaha eta. Nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu. Salah banteu ngan kurang tepat. Kalau ngomong kumaha aing we. Geus atuh pas nguburkeun. Ustad mana ustad. Ya. Kubur teh coba tah. Buka kunyana hese. Gunting. Mulai geus salah aing ieu, salah aing. Salah aing mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah.
biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab ge loba cara atuh mal eleh nya kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah deuk ngembangkeun ilmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad kuari geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad kuari geus kiai geus ada geus kiai nya kuari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC ka dia dokteran desa teka sebut kusi dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat saya kuai tak kabur dah jelema mah atur mah dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na ge geus kudu dibabawa kusi sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kieu eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustadkeun ih sebodo atuh jai teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya anu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan tanjeurkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak geus boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mantap loba anu gregetan kakula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam